boga duit teu. Boga bos. Kumaha anak buah teh? Nama urang malak we, daek teu. Malak saha tuh bos? Sawe nu ngaliwat urang palak. Atuh hayu. Ka mana jang? Hareup. Apa teu ngaliwat ke dieu mah kudu mayar. Ieu wilayah urang. Boga duit euy. Dasar miskin. Bos. Aya nu ngalewat deui bos. Dicegat mah. Itu mah juga Haji. Nya pasti loba duitna. Atuh kira kue geus Haji 7 kali. Keuna urang cegat. Mereka mana Cek Haji? Atuh Cek Haji. Mun lewat ka dieu mah kudu mayar. Ieu wilayah urang. Ya bos. Kudu mayar ka dieu mah. Polontong ke apa sugan uing teh Haji 7 kali. Hayang nyaho ngalewat ka dieu mah kudu mayar. Da tuh dia. Ya tuh ya. Ngakuna we Haji 7 kali ngare duit gope. Dasar pelit. Haji burung. Sana yang nama orang yang geng erek mah mempengaruhi pasukan. Atuh bos. Emang nyen geng naon bos? Geng leud cau. Naon ngaran geng teh? Leud cau. Kok ngarah beda ti batur. Mukepan lamun teu boga duit bisa malak batur. Lamun ngalawan kumaha bos? Bejakeun we urang teh geng leud cau meh sarieun. Siap bos ari kitu mah. San kebenaran tuh aya Mang Dahlan ngaliwat. Palak jig bos sayang jajan. Siap bos. Mang minta duit mang. Naon ieu teh? Teu pugu minta duit. Biru pokona mah minta duit. Bos urang hayang jajan. Emang saha bos maneh? Tah apa maneh? Ketua geng hileut jauh. Aduh sia kumaha ieu? Kang ngawuleng. Biru minta duit. Eueuh mang teu boga. Biru. Tong sok ngabohong. Ya tuh ada yang 10.000. Iya bos, lumayan kang jajan. Tuh pan cek urang oge ari juga geng sarieun. Benar bos. Non nih mau dipasung. Wah sia ku urang ditipu. Aduh bos, asa kararasa kieu bos. Ngaliwat atuh yuk. Ngaliwat nanage eueuh deungeunana bos. Maling hayam. Maling hayam usaha bos. Nece Haji kemari oge dipenta duit mere gope. Benar bos. Ayo tuh. Ayo atuh bergerak. Ayo berangkat. Bos tingalian mah bos bisa aya batur ka dieu atuh biru. Giru terak kabur Nece Haji. Bos kalaka. Sia maling hayam Cik Haji. Kumaha bos kanyawan aing si Cek. Ayo kamu. Lompatna ka mana nu maling hayam teh? Oh, itu geuningan.